Tadi dieu dina I'anatul Thalibin halaman 67 juz 2 aya larangan keur pikeun urang ulah sok nyarekan ka pamarentah euy. Ulah sok nyacad ka pamarentah wabil khusus dihareupeun batur. Tingali geura. Di dieu wakada liwulatil muslimin ae yusanu addu'a lahum ae libaqiyatihim liqouli sallallahu salam. Sunat nama lain nyarekan urang teh. Balik teh urang teh kudu ngaduakeun ka pamarentah teh. Bahasana kieu, latas gulu qulubakum bisabil muluki. Yeuh maraneh teh ulah nepi ka nyibukeun diri, nyibukeun ayeuna kana hate ku nyarekan nu jadi raja atawa pamimpin. Dicaca deh kurang teh dibuli pamimpin teh. Kusabab teu bener mimpinna ulah sok nungkulkeun diri urang jeung hate urang nyarekan pamarentah. Kumaha atuh da geuning pamarentahna teh daek we cager seumpamana. Walakin taqarrubu ilallahi ta'ala biddu'a. Tetapi nu alus mah urang teh kudu dumeheus ka Allah teh menta ku cara ngadua. Lahum keur pikeun itu muluk. Duakeun ayeuna para pamimpin urang teh sing cara lager, sing dibere hidayah ku Allah. Ya topullahu qulubahum alaikum. Mudah-mudahan we dibere kaleulesan ku Allah teh hate-hatena kitu tah. Ulah nepi ka nyarekan nyacad urang teh ka para pemimpin teh. Tapi mun teh mah teu kamalinaan meureun nya euy. Sabab kieu didawuhkeun rawahul Bukhari an Aisyah qala Al Hasanul Basri. Hasan Basri ngadawuhkeun di dinya. Tah Hasan Basri ngadawuhkeun. Lau alim ta'li dakwatan mustajabatan la khosostu biha asultona fa inna khobarohu amun wa khobaro goirihi khosun. Yeuh lamun kami boga kayakinan mah lamun anjeun nyaho yen di kami teh aya doa mustajab tangtu kami marek ngahususkeun ku doa kami teh kanu jadi pamimpin. Rek ngadua mun bener-bener doa kami mustajab dah rek ngadua keur pikeun pemimpin. Kunaon sababna? Fa inna khobarohu amun. Sabab cariosan raja mah pamimpin mah eta umum sumarambah. Sedengkeun ayeuna salian ti pemimpin mah sapertikeun urang rakyatna eta mah khosun tangtu. Jadi sagali ngobrol bahaya pemimpin mah. Sakali kasalahan bakal nyaho sakabeh umatna teh euy komo gampang ku media mah. Jadi kawajiban urang mah ayeuna duakeun. Mudah-mudahan sing dibere pamimpin anu amanah nu meunang hidayah jeung taufik ti Allah gitu.